Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi iku pasal sawiji. Surutul Jumati utawi biro-biro syarat Jumat iku situtunan nam antakuna sawiji enta ono. Apa kulluha sakabe Jumat iku piwakti zuhri dalam waktu duhur wa antukoma. Lan yenta den adagakan ya Jumat fihi tatil balading dalam batas-batas aina kampung. Jadi ya pasal dengan busoni bade ngabahas syarat-syarat sahna Jumat. Anu jumlahna sitatun aya genap ahaduha salah satu na antakuna kulluha fi waqti duhri kaayaan Jumat sadayana ayeuna Jumat fi waqti duhri kudu lebet kana waktu duhur. Wa idadrokal masbuq rakaatan mal imam di mana si ayeuna imamu masbuk nyusul sarakaat sarta imam wa alima annahu an inistamara mau hatta yusalima lam yudrikir rakaata saniyah. Si makmum terang yen ayeuna lamun manehna tetep milu jeung imam sehingga uluk salam imam moal kasusul rakaat kadua ka dina jero fil waqti dina jero waktuna. Nya wa in parakoh ngan lamun ayeuna misahan si makmum ka imam adrokaha maka bakal ayeuna kasusul tah salat dina waktuna gitu. Maka lamun kitu kaayaanana si masbok wajib alaihi niatul muparokoh wajib kudu niat muparokoh misah ti imam. Lamun ieu teh salat Jumat na teh geus akhir pisan waktuna nya geus tomper waktuna joal si makmum masbok teh kakarek asup milu salat jeung imam menang sarakaat. Lamun dibereskeun barang jeung imam nepikeun ka salam bakal ayeuna naon gitu bakal kaluar tina waktuna waktu duhur. Maka eta mah kudu misah manehna salatna sorangan digencengan gitu. Sababna litaqal Jum'atu kulluha fil waqti supaya ayeuna salat Jumat lebet ka dina dilaksanakeun dina waktuna. Gitu. Wasaniha syarat kaduana antu koma pihitatil balad kudu dilakukeun Jumat teh dina batas-batas kampung, kudu aya dina jero ayeuna kampung ulah ti luar kampung. Gitu. Walau bipadoin sanajan di ayeuna tegalan sampalan teu aya naon teu aya wargaan gitu di tanah lapang, tanah luas. Tapi eta masih kene kaasup ngaran kampung eta misalnya kampung teh Jampang gitu atau Kalibundar. Bian kana bimahalin latuk serubi salat. Kaayaan eta sampalan tegalan teh bimahalin aya dina tempat anu teu sah dikosor salat. Jadi lamun Cipeundeuy teh mah kudu ayeuna batas Cipeundeuy eta teh cenah. Lamun ayeuna masih kaasup kampung Cipeundeuy keneh. Nya. Maka eta mah aturan teu sah dikosor salat dirinya. Mulai dikosor salat teu sah. Maka aturan ayeuna ngadegkeun salat Jumat mah kudu kaasup kana batas kampung eta, rek di tengah, rek di sisi. Itu. Wa ilam yatasil bi abniyatil baladi sanajan ayeuna eta tempat teh henteu ayeuna padeukeut jeung bangunan-bangunan kampung eta. Gitu. Bila pigoiril ma'dudi minha berbeda jeung ayeuna tempat anu teu diitung-itung batas nya eta tempat eta teh mah ya mayun sauminhu saparul qasri anu bisa dilakukeun sapar ngosor salat nu sah dilaksanakeun ngosor salat di luar kampung Cipeundeuy sah ngosor salat lamun ek beberangkatan gitu cenanya. Jadi kudu aya batas di batas-batas kampung. Wa antu sholalan yenta den lakuakeun salat Jumat den salatan ya Jumat jamaatan hale berjamaah. Syarat katiluna kudu dilakukeun salat Jumat teh berjamaah teu bisa sorangan. Gitu. Qala Az-Zayadi sor Imam Az-Zayadi dina rakaat ula bitamamiha tegasna dilakukan berjamaah teh dina rakaat
awal bitamamiha sampurna surahna sampurna rakaat awal bi ayastamiru mahu ila sujudi sani. Surahna sampurna rakaat awal teh tetap berjamaah sarta imam si makmum nepi ka sujud kadua. Jadi lamun rakaat kadua muparokoh eta tematak jadi batal salat Jumat. Tu geuning mafhumna palau sholal imamu bil arba'ina rakaatan lamun si makmum salat bareng jeung ayeuna si imam berjamaah salat jeung nu 40 jamaah 40 rakaatan meunang sarakaat summa ahdasa tuluy hadas saha si imam fa atamma kulun minhum wahdah maka tuluy jamaah anu 40 teh nyampurnakeun wahdah sorangan-sorangan dituluykeun masing-masing salatna nu sarakaat deui. Keka itu jawabna aulam yuhdis atau teu hadas si imam teh ngan wa paroku pisaniyah mararisah makmum dina rakaat kadua muparokoh wa tamumun paridina tuluy nyampurnakeun sarakaat deui bari tingkahna munfarid sosoranganan ajzaat humul jum'ah eta cukup Jumat sesuai syarat. Naam bener cenah kitu nyukupkeun Jumat yustaratu baqaul ada disyaratkeun kudu tetepna ada bilangan 40 ila salamil jami' nepikeun ka awe salam sakabehna. Kudu tetep hitungan 40 nepi ka awe salam. Wa mata hadasa wahidun minhum ketika ada salah satu ti golongan di jamaah nu 40 lam tasihha Jumatul bakin teu sah Jumat nu sawareh deui. Namun jamaahna ngan ukur aya 40. Wa yakunu arba'ina ihroron dukuron baligina mustautinina syarat kaopat jamaahna teh kudu 40 urang bari ayeuna ihroron merdeka lain abid dukuron lalaki dilin awewe baligina balik deui lain sobi bari mustawatinina anu ayeuna mukim di dinya lain ayeuna jalma nu musafir anu keur nyanyabaan. Qala Zaidi ay walau minal jinni. Tegasna jumlah 40 teh sanajan ditamahan ku jin. Tapi kudu yakin jinna aya lain sangkaan unggul. Tentunya jalmana 20 jin 20 sah Jumat. Walau kanu arba'ina pakot wapihim umiyun kosoro pita'alumi lamun kayan ayeuna jamaah teh 40 pas 40 na ngan ukur 40 wapihim umiyun kosoro pita'alum ngan di nu 40 eta teh aya salah satu jalma anu umi nu bodoh anu gagabah dina ngajina. Aduh lam tasihha jum'atuhum teu sah Jumat. Allahu akbar. Libut lani salatihim karena batal salat na ayeuna nu 40 karena kurang satu tah hiji ku jalma nu ummi banget gegabah Fatihah teu bener gegabah ngajina gitu payakduna kabeh kudu dikodoan tah nya salatna fa ilam yuksir wal imamu qoriun sahat jum'atuhum gitu. Nah, lamun teu gagabah dina ngajina jeung imamna qori sahat Jum'atuhum imamna pasehat Fatihahna alias qori sah eta mah Jumatna. Gitu. Jalma ummi salah satu tina 40 teh jalma bodoh banget, tapi teu gagabah eta mah. Geus melalui proses belajar kan teu daekeun bisa. Tah teu gagabah eta mah. Ngan imamna deui qori bisa nanggung karena bacaan Fatihah makmum sah eta mah Jumat. Para undina sarah ya juju taklidul qail bi jawaziha bidunil arba'ina. Menang taklid kanu ka ulama nu berpendapat menang Jumat atau sah Jumat jamaahna kurang ti 40 ka Abi Hanifah saperti Imam Abi Hanif cek Abi Hanifah mah menang kurang ti 40 Jumat sah. Painahu jawajah bil arba'ah sah salat Jumat
ku opat urang. Ahaduhum al imam, salah sahiji tina opat teh imam. Jadi makmum 3, imam jeung imam jadi opat. Wa Malik jeung Imam Malik painahu jawajabi salasina cek Imam Malik menang sah Jumat ku salasina au bisrina 30 atau 20 cek Imam Malik. Ngan walayak pitaqlidu ba'dihim balabu damin taqlidihim wa ilmihim bisuruti ma yuqalladuna fihi indaman yuqalladuna. Teu cukup ngan taklid sapalihna jamaah hungkul. Gitu. Balik ayeuna misti kudu ayeuna taklid ahli jum wa ilmihim jeung terang ahli jumlah kana syarat anu ditaklidan. Ya, syarat perkara Jumat anu ditaklidan teh nu ceuk pendapat Abi Hanifah jeung Imam Malik teh kudu terang. Syarat-syaratna teh gitu. Itu Qur'an taklid ka Abi Hanifah. Teu cukup gitu. Ngan wa yusanu lahum fi'lu dhuhri sunat eta mah migawe ayeuna duhur sabada Jumat. Ihroron bari merdeka dukuron lalaki baligina balig kabeh mustautinina anu cicing kabeh di eta kampung bi mahalil Jumat dina tempat Jumat biha sulay sapiruna sitaan wala saipan sehingga sakira-kira ayeuna teu berberangkatan teu nyaba sitaan waktu ayeuna sitaan wala saipan waktu halodo jeung waktu ngiji illa li hajatin kecuali karena butuh. Mana butuh beberangkatan pe Jumat teh kaziaratin seperti ziarah niat-niat anu bagus cek ayeuna sara wa tijaratin ayeuna dagang. Palawis tautona fi baldaini lamun ayeuna jalma cicing fi baldaini di dua kampung bian kana lahu maskanani bihima surahna eta jalma teh boga dua tempat panyicingan boga dua imah maka palibratu bima pi'alu wa maluhun nu diitung mah nyaeta tempat anu dina eta tempat keluargana jeung hartana di mana keluarga jeung hartana ayana sanajan boga dua panyicingan. Berarti didinya manehna wajib Jumat. Wala tusabiqaha wala tuqorinaha Jumatun pitil kalbaladi. Lan yenta ora ngadingini ing Jumat wala tuqorinaha lan yenta ora ngabarengan ing Jumat opo Jumatun Jumat kang wone pitil kalbaladi ing dalam mengkono-kono kampung. Syarat kalima ulah ngabarengan kana Jumat eta ulah miheulan kana eta Jumat jeung ulah ngabarengan kana Jumat eta teh Jumatun uhra Jumatu sejen. Ulah kapiheulaan ku Jumat nu kakareksah. Lamun kapiheulaan ku Jumat nu sejen di hiji kampung itu nya pitil kalbalan hiji kampung aya 2 Jumatan. Kapiheulaan we Jumatan di urang teh ku Jumatan batur. Nya pi akhiri ihramil imam kapiheulanana teh dina akhir takbiratul ihram imam wa huwa ra min akbar. Gitu. Ra dina lapad akbar. Batur di ditu dibelah ditu takbiratul ihram di dieu acan. Cek batur di ditu Allahu akbar di dieu kakarek Allahu akbar. Tah kapiheulaan Jumat urang maka teu sah. Salat Jumat di dieu. Gitu. Lamun di hiji kampung aya 2 Jumat. Aya fi mahalil Jumat illa in asura ijtima'un nas bimakanin. Kecuali lamun sulit kumpulna ayeuna jalma dina hiji tempat teu bisa dikumpulkeun teu mahe tempatna. Walau ghairu masjidin sanajan lian masjid seperti di jalan raya. Wa huwa ma yaslukun nas nusuk dipake lempang ku jalma. Wa dalika imalika asrati mauli kitalin bainahum aw libu di atrofil balad. Ima ayeuna dipisahkeuna Jumatan teh ku sabab seueur jamaahna atau karena peperangan mumusuhan antara dua golongan aw liba di atrofil baladi atawa karena
Jauh na ayeuna kampung jauh itu kampungna lega jauh karena Jumatan eta non ka masjid eta teh itu biaya kunaman bitar piala ya blugum asauta bisurutihi teka tepi ku suara adan ti eta masjid teh bisuruti syaratna ayeuna suara maka eta mah meunang ngayakeun ayeuna 2 Jumatan di satu kampung alasan-alasan eta wa lamanahu ida ta'addatil jum'ah li hajatin bi an asurul ijtimad bi makanin jajalahu ta'addud bi qadriha sanyana di mana ayeuna bing bilangan Jumat di hiji kampung aya 2 Jumatan di hiji kampung dihajatin karena butuh seperti sulit kumpulna dina hiji tempat maka menang ta'addud menang bing bilangan di hiji kampung aya 2 Jumatan wasohat salatul jami alal asoh jeung sah salat sakabehna ceuk kaol asoh rek ayeuna takbiratul ihram babarengan atawa berturut-turut ngan wasunat duhur muratan lil hilaf sunat beres Jumat teh salat duhur ngaraksa perbedaan pendapat ngan kadituna wa amma idza ta'addadat li khabarin li ghairil hajatil madhkurah lamun ayeuna ngayakeun 2 Jumatan lain karena ayeuna pangabutuh hajat anu geus tadi dicaritakeun seperti sulit kumpulna tah ieu mah aya 5 ya aya 5 tingkah 5 hukum tingkah kahiji aya qaamaan payabtulani aya 2 Jumatan babarengan Jumat teh payabtulani eta mah batal duanana payajibu ayajtamiu fi mahalin wahid eta mah wajib kudu kumpul dina hiji tempat takbiratul ihramna babarengan batal duanan wajib kudu kumpul dina hiji tempat dina hiji masjid wa yu'iduha Jumatan indati sail waqti balikan deui Jumatna nalika aya keneh waktu mun kitu wala tasyuddu rubana teu sah salat duhur sabadana lain kudu duhur tapi Jumat balikan deh al halatu saniyah tingkah kadua aya qam murattaban Jumatna berturut-turut pasabiqatu hiya soihan muti heula eta sah walahi qatubatilatun anu nyusul kadua batal eta mah nu kapanerian mah wajib wala liya salatu duhri wajib ka ahli Jumat didinya nu teu sah salat duhur wajib duhur al-haltu salisa tingkah katilu ayyusaka pisabki wal maiyah dimangmangkeun ayeuna miheulaan jeung babarenganna eta mah payajibu alaihim ayajtami wajib deui kudu kumpul dina hiji tempat balikan deui nalika lega keneh waktu sunat salat duhur ba'da Jumat al-halatur rabi'ah ayyu lama sabku walam tulam ainu sabiqah diketahui mihelaanana Jumat walam tu'lam anu sabiqah tapi teu diketahui dat Jumat anu mihelaana saperti ayeuna nguping kana 2 takbir teh jalma nu gering 2 jalma nu gering atawa 2 jalma nu musafir mutalahikota ini anu silih susul eta 2 takbiratul ihram fa baro bidalika majal mutaqaddimah maka ngabejakeun tah kana eta takbir 2 sarta ayeuna teu apal mana nu ti heula min huma tina 2 takbir payajibu alaihim ad-duhru wajib eta mah ahli Jumat duanana kudu salat duhur liana la sabila ila i'adatul Jumat sabab teu aya jalan kana ngabalikan di Jumat mata yakuni wuku'i Jumatin soyatin pin nafsil amri sarta ngayakinkeun tibana Jumat anu sah dina nafsil amri datna perkara gitu cenah eta tingkah nu kaopat jadi duanana kudu balikan deui duanana kudu wajib salat duhur al halatul homisa yulama sabku tingkah kalima kanyahoan nu ti heula jeung ayeuna diketahui ainu sabiqah datna Jumat anu ti heula lakin nusiat wahya kahlati rabi'ah tapi poho deui dat Jumat anu ti heula kitu nya wahya kahlati rabi'ah eta mah saperti tingkah nu kaopat
tegasna payajibu istinapu dhuhri pakot wajib ngamulai duhur wungkul lil tibasi sohabil pasidah sabab pahili anu sah jeung Jumat anu sah jeung Jumat anu teu sah gitu nya. Wa yataqaddama hutbatani syarat kagenep yen ta ngadingin ing Jumat apa hutbatani hutbah roro kudu miheulaan kana Jumat teh 2 hutbah dalilna lil itba karena mengikuti Kangjeng Ros bihilafil id berbeda jeung salat hari raya Idul Fitri Idul Adha. Paina hutbatai hutbahna salat id muakhiratani diakhirkeun eta mah salat dipayunkeun lil itba karena itba. Itu. Jadi ketika aya alasan itba teu kudu dipertanyakeun deui Rasul kitu midamah. Jeung karena hutbah Jumat sartun li sihatiha hutbah Jumat mah jadi syarat kana sahna Jumat. Sedengkeun wasartu muqaddamun ala masrutihi syarat kudu diheulakeun maneurikeun nu disaratanana. Wa yusanu fil hutbataini kaunuha ala minbarin sunatna dina 2 hutbah teh kudu di atas mimbar. Pailam yakun pa'ala murtafiin lamun teu aya mimbar dina tempat anu luhur hutbah. Wa yusanu lil khatib ayu salim alaman indal minbar sunat deui si khatib kudu maca salam ka jalma anu dihareupeun mimbar awil mutafi atawa nu dina tempat anu luhur kitu cenah.